Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat oge anu dimulyakeun ku Gusti Allah. Tepang deui sareng sim kuring Al Fakir anu nuju belajar ngaos kitab kuning. Di payunan sim kuring nyaeta kitab Sapinah neraskeun hanca anu kamari. Mugi-mugi naon anu kusim kuring diaoskeun teh sing aya mangpaatna khusus kanggo sim kuring. Umumna kanggo sadayana. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang lajeng wae. Bilih mah aya kalepatan nyuhungkeun dikoreksi ku palawargi sadayana supados sim kuring tamih giat belajarna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal maretelakeun cirina baleg. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg eta salasun aya 3. Tamamu khamsa asarota sanatan kahijina nyaeta sampurnana umur 15 tahun piddakari dipamaget wal unsa sareng di istri. Wal ihtilamu kaduana ngimpen jima piddakari dipamaget wal unsa atanapi sareng di istri litis isinina karna yuswa 8 tahun. Wal haidu katiluna kaluar getih haid pil unsa di istri hungkul litis isinina karna yuswa 8 tahun. Tah di dieu musonif nerangkeun perkawis cirina baleg teh eta aya 3. Nu kahiji sampurnana yuswa 15 tahun bade dipamaget bade di istri. Di mana-mana yuswana tos 15 tahun maka tos lebet ciri baleg. Wal ihtilamu tah kaduana ngimpen jima bade dipamaget bade di istri. Minimalna yuswa litis isinina nalika yuswa 8 tahun. Ngimpen jima upami zaman ayeuna mimpi basah maka tos lebat cirina baleg. Wal haidu anu katiluna nyaeta khusus kanggo istri da pamaget mah tara haid. Khusus di istri wal haidu nyaeta kaluar getih haid pil unsa litis isinina. Kaluarna getih haid khusus kanggo istri nalika yuswa minimalna 8 tahun. Palawargi lajeng deui aduh ieu mah tos saya jabar jeerannya. Lajeng kana pasal anu salajeng. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun syarat susuci ku batu. Surutu ija'il hajari ari pirang-pirang syarat nyekapan susuci ku batu eta samaniatun aya 8. Aya kuna kahijina kedah aya bisalah sati ahjarin kalawan 3 batu. Atanapi batu hiji juruna 3 tiasa. Wa ayun ko kaduana kedah duwi kabersih. Naon al mahalu tempat. Na eta najis. Kedah bersih. Wa alla yajipa sareng katiluna teu kengeng duwi kagaring. Naon an-najsu teh eta najis teh teu kengeng duwi kagaring katiluna. Wala yang takila sareng kaopata teu kengeng duwi kapundah-pindah. Eta najis. Wala yatro'a sareng kalimana teu kengeng kadatangan. Alaihi ka eta najis teh akhoru naon akhoru najis anu sejen. Wala yujawija salajengna wala yujawija anu kagenepna nyaeta teu kengeng duwi kangaliwatan. Eta najis sop wahatahu kana bobokongna wahasapatahu atanapi kana dakarna. Wala yusibahu sareng katujuhna ulah kakeunaan ulah keuna kana eta najis teh
naon maun cai. Wa antakuna sareng kadalapan kedah aya naon al hajari teh eta sakabeh batu teh tohirotan batuna anu bersih. Janten kadalapan kedah aya naha batuna tilu atanapi batu anu juru tilu teh kedah bersih. Tah sakedik sim kuring ngaoskeun dua pasal nyaeta kahijina pasal perkawis cirina baleg anu mana ciri baleg teh nyaeta aya 3 kahiji sampurnana yuswa 15 tahun pikeun lalaki sareng istri. Kaduana ngimpen jima kanggo pamegat atanapi istri dina sabada yuswa 8 tahun. Katiluna nyaeta palangan atanapi kalawana getih haid khusus di istri unggul. Name susuci ku batu aya 8 name parantos nyaoskeun mugi-mugi mangpaat khusus kanggo sim kuring umum kanggo palawargi sadayana bilih mah aya kalepatan nyuhkeun dikoreksi. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.